Assalamualaikum soleh-solehah Sampurasun kumaha hidup sadayana daramang Wilujeng patepang deui sareng Bu Sipa di video pangajaran bahasa Sunda kelas 1. Sok sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajagi kasehatan. Sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina pangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Tujuan pengajaran dinten ayeuna nyaeta kahiji ngawanohkeun diri, kadua nganyahokeun babagian awak, katilu ngabedakeun ciri-ciri budak anu berseka sareng anu teu berseka. Sata acan dikawitan diajarna hayu urang sasarengan ngadoa heula. Mudah-mudahan dipasihan kalancaran sareng digampilkeun sagala rupina. Alhamdulillah saparantosna urang ngadoa hayu urang dikawitan diajar bahasa Sundana. Mangga disiapkeun buku paket sareng alat tulisna. Mangga dibuka bukuna halaman 2. Ibu guru bade macakeun pedaran Adi. Mangga ku hidup regepkeun ya. Adi murid kelas 1. Sakolana di SD Negeri Hegarmanah. Adi dipikaresep ku baturna sabab bager tur getoh. Someah kasasama, hormat kasaluhureun, getol kana diajar, geten tur daekan. Adi apik jeung berseka, apik dina barang dahar teu sagala dihuapkeun, saragamna salawasna bersih. Adi oge ngajaga kabersihan awak, sangkan sehat salawasna. Nah janten hidup sadayana kedah ngagaduhan sikap sapertos Adi dipikaresep ku batur. Hidup sadayana hoyong dipikaresep ku nu sanes hoyong. Nah pami hidup sadayana hoyong dipikaresep ku nu sanes, hidup sadayana kedah hormat ka saluhureun, kedah someah ka sasama. Nah someah teh hartosna teh ramah, ngagaduhan sikap anu sae. Contohna sapertosnya lamun ayeuna urang teh pendak sareng rerencangan atanapina saha wae, urang teh kedah someah, kedah gumujeng pami pendak sareng rerencangan atanapina saha wae nya. Teh kenging pendak ieu mah sareng ibu guru atanapina pendak sareng saha wae jamedud baeud. Nah teh kenging tapina kedah someah, kedah gumujeng. Siapnya. Nah ti sajabina eta urang oge kedah getol karena diajar, geten tur daekan, apik dina barang dahar teu sagala dihuapkeun. Nah urang sadayana kedah barang tuang anu matak nyihateun kana awak supados awak urang teh kuat. Teu kenging ayeuna urang barang tuang anu lada-lada, anu hasem-hasem, bilih nyeri patuangan. Nah sajabina teh eta urang oge kedah ngajaga kebersihan awak, sangkan sehat salawasna. Siapnya ngajaga kebersihan awak. Siap. Salajengna buka bukuna halaman 3. Ngawanohkeun diri. Hartosna ngawanohkeun teh nyaeta ngenalkeun atanapina memperkenalkan diri kita. Nah sabadana tadi hidup ngaregepkeun pedaran carita Adi, ayeuna hidup diajar nyarita ngawanohkeun diri. Siapnya contona kahiji wasta abdi. Wasta abdi hartosna nyaeta nama saya. Nu kadua yuswa abdi ayeuna hartosna nyaeta umur saya sekarang. Nu katilu rorombok abdi di hartosna rumah saya di nu
Nu kaopat, abdi sakola di SD, hartosna saya sekolah di SD. Cobi ayeuna perhatoskeun nya contoh ngawanohkeun diri. Assalamualaikum. Tepangkeun wasta abdi Danu. Yuswa abdi ayeuna 7 tahun. Rorompok abdi di Dusun Lebak Majakidul RT hiji RW 13. Abdi sakola di SDIT Darul Huda. Nah eta teh contoh ngawanohkeun diri sorangan. Ayeuna pancen kahiji hidup sadayana ngadambel video ngawanohkeun diri. Salajengna buka bukuna halaman 4. Nyangkemkeun aksara vokal. Aksara vokal eta aya 5. Nyaeta A, I, U, E, O. Regepkeun kekecapan anu dilisankeun ku ibu. Teras lisankeun ku hideup dipayuneun ayah atanapina bunda. A, apik. I, ibu. U, ubar. E, entog. O, odol. Salajengna buka bukuna halaman 5, nyaeta ngeunaan babagian awak. Nah, kahiji babagian awak teh aya pangambung. Cobi dicabak pangambung hidup aya. Ayanya ibu bade tumaros ka hidup sadayana. Aya anu terang kagunaanana pangambung teh kangge naon? Nya leres pisan. Pangambung teh kagunaanana nyaeta kangge ngambean atanapi kangge ngangseung nya. Anu kadua nyaeta aya soca. Cobi dicabak soca hidup aya. Ayanya. Nah, ibu bade tumaros di saha anu terang kagunaanna soca kangge naon? Muhun leres soca kagunaanana nyaeta pikeun ningali. Anu katilu nyaeta aya cepil. Hidup ngagaduhan cepil? Pasti ngagaduhannya. Cobi dicabak cepil hidup aya. Aya. Nah, ibu bade tumaros yeuh saha anu terang kagunaanana cepil kangge naon? Muhun leres cepil kagunaanana nyaeta kangge ngadangu atanapina kangge nguping. Salajengna ibu bade nembangkeun pupuh babagian awak. Mangga ku hideup dangukeun nya. Teras ku hideup turutan di bumi dipayuneun ayah atanapina bunda. Babagian awak. Ieu namina pangambung, nu ieu namina damis. Kanggo ninggal ieu soca, kanggo nguping ieu cepil. Nu ieu namina taar, sisina aya palipis. Salajengna buka bukuna halaman 6. Ayeuna ibu bade nyaritakeun Krisna budak berseka. Mangga ku hideup perkeupkeun. Krisna budak berseka. Krisna murid kelas 1, rajin sakola, apik tur berseka. Angkat ka sakola nyalira. Unggal bade angkat ibak heula nganggo sabun ibak. Waosna dikosok bersih, seragam Krisna rapih. Krisna sabangku sareng Karna. Seragam Karna kotor, rambut Karna kusut. Karna ka sakola teu ibak heula. Karna tara ngosok waos. Kuku Karna kotor paranjang. Karna sok nundutan di kelas. Sangkan jadi budak pinter, kedah siga Krisna. Berseka, apik tur sehat. Diajarna saregep, tara nundutan. Karna oge bade nurutan Krisna.
bade ka sakola ibakeula nganggo seragam rapih bersih. Sabadana ngaregepkeun carita Krisna budak berseka, ayeuna hideep kerjakeun pancena nu kadua nyaeta nyebutkeun kebiasaan Krisna jeung Karna dina buku paket halaman 6. Alhamdulillah, pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse, tekeng hilapnya pancena dikerjakeun. Sakitu anu tiasa didugikeun patepang deui sareng ibu minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.